A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu jeung ari babagian kalam salah satun eta ayatilu. Ismun tegesna kalimah isim, wa fi'lun jeung kalimah fi'il, wa harpun jeung kalimah harap. Jaa anu datang itu harap limaknan karena mere makna. Bismillahirrahmanirrahim. Dina sabada sateu acana urang ngabahas nu kumaha anu dimaksud kalam Arab. Nyaeta kalam Arab teh sakumaha saur kamari anu kumpul syarat kaid anu opat tegesna lafad murokab mufid wadu. Maka ayeuna urang ngabahas tentang babagian kalam atawa juzna kalam. Anu mana dina kalam oge ngagaduhan bahan, lirsa ibaratkeun urang nyieun gehu, eta teh tangtu aya bahan-bahanna. Urang kudu apal kana bahan-bahanna, sapertikeun tarigu, toge, tahu. Terus ayeuna urang teh teu cukup apal bahan, urang teh kudu mengenal anu sapertikeun kumaha bentukna tarigu, sapertikeun kumaha bentukna toge, jeung sapertikeun kumaha bentukna tahu. Bahkan saenggeus ayeuna urang apal kana bahanna, engke teh urang kudu apal cara masakna. Cara ngadonanana kumaha, cara masakna sapertikeun kumaha atawa digoreng, naha ayeuna direbus, naha ayeuna di oven gitu. Nah dina kalam oge sami. Kalam eta lirsa ibaratkeun urang nyieun gehu, nyieun kalam eta butuh nyaho kana bahan-bahanna. Saenggeus ayeuna urang apal kana bahan-bahanna, engke urang kudu apal cara ngarangkaina. Nah nu paling utama mah ayeuna urang ngabahas tentang bahan-bahanna. Jadi babagian kalam ieu teh dalam artian bahan-bahan pikeun nyieun kalam atawa juzna kalam. Anu mana dicarioskeun bahwa babagian kalam atawa bahan nyieun kalam teh nyaeta aya 3. Hiji kalimah isim, 2 kalimah fi'il, 3 kalimah huruf. Jadi dina sateu acana pan syarat kalam teh nyaeta kudu lafad. Lafadna ge bari wado. Wado eta teh lafad berupa bahasa Arab. Lafad dina bahasa Arab eta anu tersusun daripada rangkaian huruf hijaiyah. Nah ternyata dina sakabeh lafad-lafad dina bahasa Arab eta teh pada akhirna kabagi kana 3 bentuk. Hiji aya nu berupa kalimah isim, 2 kalimah fi'il, 3 kalimah huruf. Maka atuh ayeuna urang belajar, urang nganyahokeun anu sapertikeun kumaha bentukna kalimah isim, pun kalimah fi'il, pun kalimah ayeuna huruf. Ari kalimah isim eta lamun ditinggal tina segi makna lafad, isim eta hartosna ngaran. Lamun fi'il mah pagawean. Jadi setiap ngaran eta isim, setiap pagawean eta fi'il. Ayeuna urang contohan sapertikeun lafad kanasa jeung miknasah. Hartosna kanasa mah sasapu, miknasah mah sapu. Beda antara makna sasapu jeung sapu. Ari sasapu mah berupa pagawean, lamun sapu mah berupa ngaran benda. Berarti kulantaran kanasa maknana pagawean nyaeta sasapu, maka lapad kanasa eta teh fi'il. Pun kulantaran lapad miknasah maknana sapu, sapu eta ngaran benda, maka lapad miknasah eta ngaranna isim. Ngan pedah lamun ayeuna urang nganyahokeun isim jeung fi'il cuman sebatas tina makna katana doang, setiap ngaran eta isim, setiap pagawean eta fi'il, maka kumaha lamun aya kata anu sapertikeun doroba yadribu dorban. Di dieu aya 3 lafad, doroba yadribu dorban, maknana teh kabeh neunggeu. Doroba neunggeu, yadribu neunggeu, dorban oge neunggeu. Maknana lamun ditinggali tina segi mana neunggeu eta pagawean. Berarti kudunana mah kalimah fi'il kan? Tapi dina realitana ternyata doroba yadribu mah kalimah fi'il, sedengkeun lapad dorban mah kalimah isim. Padahal maknana neunggeu. Nah, jadi atuh teu cukup lamun urang nganyahokeun setiap pagawean eta teh fi'il, setiap ngaran eta teh isim. Da buktina di dieu ge dorban maknana neunggeu, kaya ayeuna pagawean, tapi di hukuman ayeuna kalimah isim. Nah, maka atuh urang butuh nganyahokeun nu kumaha kalimah isim ceuk istilah nahwu, jeung anu kumaha kalimah fi'il ceuk istilah nahwu. Nyaeta kalimah isim mah huwa kalimatun dallas ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bi zamanin wad'an. Kalimah anu nuduhkeun kana makna dina dirina sorangan bari teu dibarengan ku zaman dina dijieunna.
beda saeutik jeung kalimah fiil mah kalimatun dallas ala ma'nan fi nafsiha waqtu rinat bi zamanin wad'an. Kalimah anu nuduhkeun kana makna dina dirina sorangan bari dibarengan ku zaman dina dijieuna. Aya persamaan jeung perbedaan antara kalimah isim jeung kalimah fiil. Persamaanana nyaeta papada kalimah anu nuduhkeun kana makna dina dirina sorangan. Ciri na ngabogaan makna dina dirina sorangan teh nyaeta sapertikeun lapad babun. Hartosna babun teh adalah pintu. Lamun ditanya bahasa Arabna pintu naon nyaeta babun. Tah nu kitu teh nuduhkeun boga makna dina dirina sorangan. Atawa sapertikeun lapad kanasa jeung miknasa. Kanasa cek tadi kalimah fiil, miknasa eta kalimah isim. Naon bahasa Arabna sasapu? Kanasa. Naon hartosna kanasa? Sasapu. Gitu. Atawa sapertikeun miknasa. Naon bahasa Arabna sapu? Miknasa. Naon hartosna miknasa? Sapu. Tah jadi dibulak-balik teh kadinya keneh samakna gitu. Kanasa teh sasapu, miknasa teh nyaeta sapu. Nu kitu teh adalah bukti daripada boga makna dina dirina sorangan. Nah ieu engke bakal ngabedaan jeung kalimah huruf. Isim jeung fiil teh bakal ngabedaan jeung kalimah huruf mah teu ngabogaan makna dina dirina sorangan. Ngan pedah perbedaanana teh ari kalimah isim mah henteu dibarengan ku zaman dina dijieuna, ari kalimah fiil mah dibarengan ku zaman dina dijieuna. Maka lamun ku ieu ta'rif urang bisa nganyahokeun perbedaan kunaon dina lapad doroba yadribu dorban. Doroba yadribu eta kalimah fiil sedengkeun lapad dorban mah eta kalimah isim. Nah ieu jawabanana. Sabab dina lapad doroba yadribu mah eta dibarengan ku zaman. Sedengkeun dina lapad dorban eta henteu dibarengan ku zaman. Ari zaman teh aya sabaraha? Zaman teh aya 3. Hiji zaman madi, 2 zaman hal, 3 zaman istiqbal. Zaman madi mah zaman enggeus, zaman hal mah zaman eukeur, zaman istiqbal mah zaman bakal. Jadi kalimah anu dijieun bari dibarengan ayeuna ku zaman rek enggeus atawa eukeur atawa bakal, maka nu kitu teh ngaranna kalimah fiil. Sapertikeun lapad doroba hartina teh neunggeu. Tina doroba teh ngabogaan makna neunggeu. Ngan ti sajabanding ayeuna boga makna neunggeu lapad doroba ternyata dibarengan ku zaman madi sehingga keun maknana teh geus neunggeu. Nah kulantaran ayeuna ngabogaan makna zaman nyaeta geus neunggeu maka atuh lapad doroba dingaranan kalimah fiil. Pun lapad ayeuna yadribu, dina lapad yadribu ogen ternyata eta teh dibarengan ku zaman. Hartina yadribu ge neunggeu dasar warwa keneh tina doroba. Ngan pedah dibarengan ayeuna ku zaman, zamana zaman hal atawa istiqbal. Bisa eukeur, bisa bakal, bisa dimanaan keur neunggeu, bisa dibadaan bakal neunggeu. Itu. Nah, jadi nu kitu. Jadi nu dingaranan pagawean teh atawa fiil teh kalimah anu dibarengan ku zaman naha rek enggeus, naha eukeur atawa bakal. Contoh geus neunggeu. Contoh bakal neunggeu. Contoh keur neunggeu. Eta kalimah fiil. Sedangkan kalimah isim mah sabalikna tina fiil nyaeta henteu dibarengan ku zaman sapertikeun lapad dorban. Dua eta teh teu aya zamanna, teu aya mana enggeus, teu aya mana eukeur, teu aya zaman bakal gitu. Naon anu ngabedakeunna nyaeta segat gitu nya. Segat eta mah diketahuina engke dina ilmu sorof urusan segat mah. Jika sapertikeun contoh yu'jibuni dorbu Zaidin. Yu'jibuni ngagetkeun ka kaula dorbu Zaidin naon teunggelan ki Zaid. Nah aya lapad dorbu di dinya mah henteu dibarengan ku zaman. Tapi hanya sebatas makna teunggelan gitu. Dorbu teh masdar, dorban teh berarti kulantaran ayeuna teu dibarengan ku zaman, lapad dorbu di dinya teh kalimah isim. Nah ieulah pentingna urang nganyahokeun nu sapertikeun kumaha kalimah isim cek istilah nahwu jeung nu kumaha kalimah fiil cek istilah nahwu. Nyaeta nu ngabogaan makna dina dirina sorangan, isim mah henteu dibarengan ku zaman, fiil mah dibarengan ku zaman. Nomor katiluna teh nyaeta kalimah huruf. Anu sapertikeun kumaha bentukna kalimah huruf nyaeta sakumaha dina patokanana kalimatun dallas ala ma'nan fil ghairiha. Hartosna kalimah anu nuduhkeun kana makna dina diri batur. Surahna tina ieu patokan teh bisa 2. Nuduhkeun kana makna dina diri batur teh bisa 2 penjelasanana. Nomor kahiji nyaeta kalimah huruf mah moal bermakna lamun henteu direndengkeun jeung kalimah anu sejen. Kunaon pangna kalimah huruf moal bermakna dina nalika henteu direndengkeun jeung kalimah anu sejen? Sabab ari kalimah huruf mah berupa pelengkap.
makna kalimah huruf mah berupa makna pelengkap. Sehinggakeun ngaran-ngaran pelengkap mah eta tugasna teh melengkapi. Maka moal bisa manehanana menjadi pelengkap lamun eueuh partner anu bakal dilengkapina. Perumpamaan kalimah huruf mah nyaeta lir saibaratkeun bumbu. Bumbu eta tara bisa ditambulan, tapi bumbu kudu digalokeun jeung pasakan. Kunaon? Sabab hadirna bumbu mah nyaeta sebagai pelengkap rasa. Jadi teu bisa ditambulan. Ngan pedah eta bumbu sanajan manehanana sebagai pelengkap, eta teh memberikan efek anu luar biasa kana pasakan. Jadi pasakan teh berasa gitu, berasa mere efek anu luar biasa. Nah maka dina kalimah huruf oge gitu, makna kalimah huruf teh eta teh makna pelengkap. Ari makna pelengkap mah teu bisa gular-goler sorangan. Manehanana teh hadir untuk melengkapi. Maka kalimah huruf mah kudu antel jeung kalimah nu sejen. Teu bisa ayeuna berdiri sendiri, tapi kudu nempel dina kalimah anu sejen. Sapertikeun mana? Di dieu aya contoh Saro Zaidun minal baiti ilal masjidi. Saro geus lempang Zaidun saha Ki Zaid minal baiti ti imah ilal masjidi nepi ka masjid. Saro eta kalimah fiil kunaon? Sabab berupa pagawean. Saro geus lempang. Zaidun eta kalimah isim sabab ngaran. Min takarek eta teh contoh kalimah huruf. Kunaon sabab makna min mah pelengkap. Min ti mimiti. Bahasa ti mimiti eta mah lain ngaran, lain pagawean, tapi bahasa pelengkap. Anu mana min eta direndengkeun jeung lapad al baiti. Hartosna al baiti teh imah, ti mimiti imah. Nah jadi makna min eta melengkapi makna al bait anu ditempelan ayeuna ku min. Lempang teh Ki Zaid ti mana? Ti imah. Coba lamun ayeuna henteu make min, maka maknana teh lempang Ki Zaid imah, gitu kan? Jadi henteu lengkap maknana. Supaya ayeuna lengkap tina segi maknana, maka didatangkeunlah kalimah huruf anu maknana teh nyaeta ti mimiti. Buktina min. Begitupun eta min nalika ayeuna henteu di rendengkeun jeung ayeuna partnerna nyaeta di lapad bait, moal bermakna manehanana moal bisa ngabogaan mana ti mimiti. Saro Zaidun ti mimiti naon? Moal mungkin manehana bermakna ti mimiti, tidak berguna. Sabab kalimah huruf mah nyaeta sebagai pelengkap. Dina nalika eueuh kalimah anu rek dilengkapina, moal mungkin manehana hadir, moal mungkin manehana diperlukeun. Jadi kitu eta surah anu pertama tina kalimatun dalas alamanan fi ghairiha. Kalimah anu nuduhkeun kana mana dina diri batur nyaeta kalimah huruf mah moal matak bermakna lamun teu direndengkeun jeung kalimah anu sejen. Alesanna naon? Sabab makna kalimah huruf mah berupa pelengkap. Ari pelengkap eta mah dihadirkeun lamun aya kalimah anu rek dilengkapi naonana maknana. Sapertikeun di dieu lapad ayeuna albet teh hayang dimanaan ku ti mimiti. Lempang Ki Zaid teh ti mana? Ti masjid. Nah supaya ngabogaan mana ti maka dihadirkeunlah tina kalimah huruf nyaeta min anu ngabogaan mana ti mimiti. Sabab ti mimiti mah lain pagawean, lain fiil, oge lain ngaran, lain ayeuna kalimah isim gitu. Lempangna minal baiti ti mimiti imah ilal masjidi ka masjid. Nepi ka masjid gitu. Nah sami dina lapad ayeuna masjid oge eta teh dilengkapi ku ila. Anu mana ila di dieu teh kalimah huruf. Sabab bahasa nepi ka eta teh bahasa pelengkap. Lempang teh ti imah nepi ka mana? Nepi ka masjid. Lamun ayeuna henteu didatangkeun lafad ila, teu dilengkapi ku makna ila, teu sampurna maknana. Saro Zaidun minal baiti geus lempang Ki Zaid ti imah masjid gitu kan. Nah kan anu enakna mah kumaha ti imah nepi ka masjid. Nah hayang ngahadirkeun makna nepi ka teh nyaeta ku ngahadirkeun kalimah huruf anu ngabogaan makna nepi ka tegasna lafad ila. Pun lapad ila ogen manehanana bisa ngabogaan makna nepi ka teh lamun dihadirkeun anu rek dilengkapi na nyaeta lapad masjid. Lamun teu aya lapad masjid mah tuh ila doang. Saro Zaidun minal baiti ila geus lempang Ki Zaid ti imah nepi ka. Moal mungkin manehna ngabogaan mana nepi ka teu sampurna kitu nya. Eta si maknana teh moal matak sampurna, moal matak indah,
moal matak berguna dina nalika teu direndengkeun jeung kalimah anu sejen. Tapi ketika direndengkeun jeung kalimah anu sejen sapertikeun dia direndengkeun jeung lapad masjid, maka manehana pantes dimanaan ku makna nepi ka alias lempang teh ti imah nepi ka masjid. Atawa surah kadua tina makna ta'rif kalimatun dalas alamanan fi ghairi hate nyaeta kalimah huruf mah teu ngabogaan makna dina dirina sorangan, balikta manehanana mah maknana teh meunang nginjem. Buktina manehanana meunang nginjem maknana nyaeta sapertikeun ieu teh. Nah, kan cek tadi min di dieu teh dimanaan ti mimiti, lamun ila dimanaan nepi ka. Min kalimah huruf, ila kalimah huruf. Tapi dina nalika ayeuna ku urang ditanya, dibalikeun pertanyaanana, hartina min naon di dieu? Ti mimiti. Ari bahasa Arabna ti mimiti naon? Ibtida, lain min. Tuh. Atawa sapertikeun ila. Ari hartosna ila di dieu naon? Nepi ka. Ari bahasa Arabna nepi ka, ari nepi ka teh puncak tujuan gitu kan. Puncak lempang nasi jahe teh nepi ka mana? Itu nepi ka puncak tujuan. Nah, bahasa Arabna nepi ka naon? Nyaeta intiha, lain ayeuna ila. Tuh berarti kalimah huruf mah teu ngabogaan makna dina dirina sorangan, balik ta maknana teh meunang nginjem ti batur. Min ngabogaan makna ibtida nya meunang nginjem tina ibtida. Min ngabogaan makna mimiti meunang nginjem tina ibtida. Ila ngabogaan makna nepi ka meunang nginjem tina intiha. Oge, bukti kadua bahwa kalimah huruf eta teu ngabogaan makna dina dirina sorangan, ternyata makna-makna kalimah huruf mah bisa loba. Bisa robah-robah. Nah, sapertikeun dikanyaokeun ku urang bahwa ayeuna dina makna min huruf jar eta bahkan anu masyhur mah aya 4. Hiji maknana teh ibtida ti mimiti. 2 maknana teh tab'id nyaeta sebagian, ti sebagian atawa ti antara. Ti sawarehna maknana teh. Nomor katiluna nyaeta min teh min bayan tegesna tina kode logatna teh. Atawa aya deui min eta maknana badal. Kode logatna tibatan. Tuh. Min dengan seenakna bisa robah-robah tina segi makna. Moal mungkin manehanana boga makna dina dirina sorangan, sedangkeun manehanana bisa robah-robah tina segi maknana. Bisa sakapeung-kapeung ibtida, sakapeung-kapeung tab'id, sakapeung-kapeung bayan, sakapeung-kapeung badal. Gitu kan? Nah, eta teh tandana manehanana teh teu boga makna dina dirina sorangan. Hayang boga makna badal meunang nginjem tina badal. Hayang boga bayan meunang nginjem tina ayeuna bayan. Hayang ngabogaan makna tab'id meunang nginjem tina makna tab'id. Nah, sok we ayeuna mah urang tingalikeun tuh. Dina nalika ayeuna urang ngarangkai mim jeung nun di harkatan min, berani teu ngabogaan ayeuna mere makna eta min ti mimiti. Teu bisa. Sabab ternyata makna ti mimiti mah hadir nyaeta tina ibtida. Hartosna min ti mimiti. Bahasa Arabna ti mimiti naon? Ibtida ternyata. Berarti min ieu kalimah huruf ieu teu ngabogaan makna dina dirina sorangan, balik ta maknana teh meunang nginjem tina kalimah nu sejen. Hayang ngabogaan ti mimiti nyaeta meunang nginjem tina ibtida. Gitu. Atawa sakapeung-kapeung min teh sok ayeuna ngajadi ngabogaan mana min tab'id di antara sapertikeunana teh. Nah, kunaon ayeuna bisa ayeuna robah-robah sapertikeun kitu? Sakapeung-kapeung ibtida, sakapeung-kapeung tab'id maknana teh nyaeta teh sabab ari kalimah huruf mah cek tadi maknana teh bangsa pelengkap. Jadi manehanana mah ngahadirkeun maknana teh sesuai kalimah nu rek dilengkapina. Eta kalimah anu rek dilengkapi ku manehanana butuhna apakah kana makna ibtida, apakah kana makna tab'id, apakah kana makna bayan atawa badal. Tuh matak ayeuna sok robah-robah maknana teh. Sok ayeuna loba. Dasar mah meunang nginjeman itu dasar mah ayeuna nginjemanana gen ayeuna lain ti hiji, kadang mah kitu sok aya anu ti loba. Nyaeta dalam rangka kumaha pangabutuh kalimah anu rek dilengkapi ku manehan nana. Jadi etalah surah daripada kalimah huruf eta kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Kalimah huruf mah nuduhkeun kana maknana teh dina diri batur. Tegesna hiji, kalimah huruf mah moal bermakna lamun teu direndengkeun jeung kalimah anu sejen, sapertikeun bumbu sabab manehna mah sebagai pelengkap makna gitu. Kaduana, kalimah huruf mah teu ngabogaan makna dina dirina sorangan, balik ta maknana teh meunang nginjem tina kalimah anu sejen. Wallahu alam bisawab.